Dicaritakeun aya budak anu kacida koretna anu ngaranna si Koret. Dina hiji poe manehna kadatangan aki-aki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ki, naon? Kita cantuang dua dinten. Nah, pepenta ka sim kuring kan sim kuring malin cu Aki. Cikalinya we atuh. Mangkat. Teu lila si Aki indit, jol datang babaturana nu ngaranna si Adul. Kunaon sih itu? Tadi aya Aki pepenta ka sim kuring tadi usir we dalin icuna. Ulah kita tuh itu. Bae mau urang. Cuma mana tadi. Tapi lagi mana yang udah beres, hitung sedako. Ada hese atuh nangan duit teh nama. Kemarin dia besok gitu. Isukana aya Euis, Inong, jeung Engkom anu keur ngomongkeun si Koret di sakola. Aya apal teh kamari soal si Koret? Eta kamari aya aki-aki nu minta sodako ka imah si Koret. Terus kunaon? Tapi teu dibere geura kalakah dicarekanan ku si Koretna. Si Koret da si Koret mah jelemana sarua we jeung ngaranna Koret. Belum maneh mah isu keneh bisa ngarosip. Iya, aya gosip deh. Kenyataan Terus tong berasa isu. atau dah kok soal super masuk yang urusan baru. Saenggeus sakola beres, tuluy kabeh murid baralik. Pas nepi imah, aya aki-aki nu kamari ngetrok deui imahna si Koret. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon? Ingat keneh teu ieu Aki nu kamari. Sahanya? Tengah tuh. Naon? Bade minta cai seeutik mah. Oh. Si Aki milih balik, sabari ngitlakan cai panon lantaran nyeri hate ku omonganna si Koret. Sosok aing nyeri hate ku aing upahkeun sangsara sia. Kabar lamun si Koret ngusir aki-aki nu menta cai kasebar di desa jeung sakola. Akhirna si Koret teu boga babaturan lantaran sikapna geus kacida. Saumur hirup manehna disebut si Koret budak Koret.